Tepang deui dina pangajaran basa Sunda nu temana mikanyaah papada makhluk. Pangajaran 3 Bahasa Sunda kelas 4. Barudak Bapa boga hiji carita dangukeunnya nyaah kasato kacaritakeun leuweung di Kalimantan geus garundul alatan dibabat ku manusia kalawan teu make aturan. Atuh alam teh jadi ruksak, kahirupan marga satwa jadi sangsara sabab leungit habitatna. Hiji waktu aya turis di Amerika ngaranna Yolanda ngahaja datang hayang nyaho kahirupan monyet nu aya di leuweung Kalimantan. Yolanda kacida reuaseun jeung sedih waktu ningali aya anak monyet kakarayapan dina awak indungna nu geus paeh lantaran kabedil ku pamoro. Deudeuh teuing eta anak monyet teh hirup sorangan, indungna paeh dibedil jelema. Kutega nya. Tuluy we eta monyet teh dibawa ka pondokna di tengah leuweung. Monyet teh dibere ngaran Pino. Ku Yolanda monyet teh diurus, dimandian, dibere dahar, dibere susu cara ka jelema bae. Dina jero saminggu anak monyet teh katingali awakna seger. Ogona si Pino ka Yolanda siga anak ka indung. Menta diais ka ditu ka dieu, tapi si Pino ge ngarti lamun Yolanda nitah terus ditedunan ku si Pino. Contona, Pino, ayo ambilkan pisang. Si Pino rancingeus nyokot cau tuluy dibikeun ka Yolanda. Urang parantos ngadangukeun carita. Ayeuna urang diajar ngajawab batarosan tina carita tadi. Nu kahiji, naon judul carita nu anyar dicaritakeun teh? Jawabna, judul carita nu anyar dicaritakeun teh nyaeta nyaah kasato. 2. Saha bae nu jadi palaku atawa tokoh dina carita teh? Jawabna, nu jadi palaku atawa tokoh dina carita teh nyaeta Pino, Yolanda, indung monyet, jeung pamoro. 3. Urang mana ari Yolanda teh? Jawabna, Yolanda teh urang Amerika. Naon tujuan Yolanda datang ka leuweung Kalimantan? Jawabna, tujuan Yolanda datang teh hayang nyaho kahirupan monyet nu aya di leuweung Kalimantan. 5. Kumaha cara Yolanda nyaah ka Pino? Cara Yolanda nyaah ka Pino nyaeta ku cara diurus, dimandian, dibere dahar, jeung dibere susu. Yuk, ayeuna urang diajar ngaran anak sasatuan. Dina carita disebutkeun aya ngaran Pino. Saha Pino teh? Pino teh anak monyet. Dina basa Sunda, anak monyet disebutna begog. Yuk urang diajar leuwih loba deui. Ngaran anak sato. Nu kahiji, anak sapi disebutna pedet. Kedua, anak mending atau anak kerbau disebut eneng. 3, anak kucing atau anak kucing disebut bilatung. 4,
Anak embe atau anak kambing disebut ceme. Nu kalima, anak japati atau anak perpati disebut piyik. Nu kagenep, anak hayam atau anak ayam disebut ciak. 7. Anak laut atau anak ikan disebutnya burayak. 8. Anak kuda disebutnya belok. Ya, anak-anak kalian bisa belajar lebih banyak lagi sehingga lebih banyak hafal tentang anak-anak Sato yang lain. Untuk pelajaran sekarang cukup. Terima kasih.